duit. Hayang udud da geuning kieu teu boga duit. Hek naon di urang maneh? Nelpon si Ohim ke lah. Hek naon? Iya, mikeun komisi motor karunya. Ke lah. Sok atuh got. Memang nyambung moal. Ah iya berdering. Manyun. Si Coy. Tenang aja telepon. Him? Ye, Ya orang di jalan ieu teh jeung si Cahyo ya. Mikeun komisi motor heuh. heueuh sok ka dieu urang di imah ye. Nungguan di hareup. Burunya ka dieu aing teu boga udud-udud acan. Ngan wayahna saeutik ewang heuh. Da aing jeung si Cahyo ye 100.000 ewang lah lumayan we. Pamajikan aing si Gemoy geus hees. Sok ka dieu. Sok. Heueuh ieu teu boga pisan udud aing ye. Geus sok buru ka dieu lah. Saharasin sumut. Tinggal udud-udud acan. Buru ka dieu. Walila. Awas, pihalaan kok aing dicegat. Sia teh duit. Lah atuh ka imah manehnya Him ayeuna. Tungguan. Moal lila. Aduh, kesel kieu anjing, lila pisan. Sama anak tuh jelema teh. Motor reungit di Ih, sudah reungit. Yang kacai heula Si Ohim lah aya eueuh cenah nungguan di hareup si kehe teh. Mikeun komisi motornya. Tidak si Ohim ulah dibikin ka maneh. Cing geus tadi ngomong beja tuh ayeuna keur modal heula. Bener. Heeh, geus beja orang bea. Cing Jadi gue cenah tampal. Carekan. Heeh, geus teu manehna keur muncrut. Oh, atuh. Adanya cing nya beja Tenang, urang semua lila. Heeh, kayak kurang dibikeun ieu tenang. Mana mah juga nu kosah wae ka urang teh. Sami-sami nuhun nya. Heeh. Cing nepi. Nya tenang, kayak kurang dibikeun ieu tenang. Duit menang lumayan jeung meuli skincare mun saha nya trek ngabohongan pamajikan. mulas pisan ieu teh. Aduh. Jong-jongan pamajikan hees. Menungan si Joy di dia. Aduh, aing. Tas umurak naon atuh muncurut kieu. Aduh. Teu aku hajat ngurusnya. Anjing si koplok ieu lapisan si Joy di. Aing. Benungan ini pemajikan hees. Gak pisan si koplok teh. Telepon gue. Him. Yai, di mana? Buru ka dieu ih. Maneh teh. Aing buru ya ngayang udud ieu. Ada aing bieu ti imah maneh. Nyokot duitna ge si Gemoy nya. Heeh. Tuh, udah cek si Gemoy jeung si Ohim mah modal mencret. Duitna ke PHP-keun we. Murah kan seblak Duitna di PHP-keun we cenah. Di si Gemoy. Hah? Bukan si Gemoy kan? Wayahna. Da tadi cek si Gemoy di penta. Maneh mah atuh. Anjir, hese asup ka dinya mah kana bubu. Aing hayang udud ieu. Maneh masuk nyalahan bae Atuh kumaha ieu aing. Lah eta mah urusan mana jeung si Gemoy nya, penting mah duit ti urang.
Geus nepi we nya yo. Oh, Heeh. oh. Payah nanya saeutik ewang. Cok we eta mah. Jeung si Gemoy lah urusanna. Da tadi dipegang ku si Gemoy. Lebihkeun ka si buntal. Aing mah udud ieu mah geus. Harakeun sungguh.